orang kieu jadi jelema susah mah nya. Capek awak sapoe. Diporsil terus si tenaga. Tok kieu aing butuh pan kieu. Ti isuk. Aduh, dah mabur aing lah. Mandor eueuh ja. Dah. Wah, saya halang gerak. Ubahlah. Awak tok kieu. Dah. Ikan dulu saja. Ikan dulu. Aduh. Apa dulu? Kita ikan dia. Yang lebih gerak. Coba dia. Wah. Tadinya molor bikin budak. Woi, udang kerenang sia. Mang. Kenaon? Tangguan mamang lah. Hati digawe mau kemana gua aja balik aja burit jam 5. Sahabat nangguan na. Atuh pastilah, kan mamang ngejelema butuh. Gawe heula. Aduh. Lagi nek naon atuh nilikan? Naon? Ito mang lah. Rencananya nakulin ka dia gamang jaya. Papangjaya na gawe. Atuh mamang magawe lah. Pagawe mo kumaha di mga kayo bias-bias acan. Di gawe mo mending be. Kabeli beas. Lain mang. Kudu gawe-gawe acan. Nges hujan je. Kudu melian beas. Melak gue tapare badek ngajejer. Atuh kumaha melak na hujan aja karak saminggu. Kira aku beas tok kabeli. Kudu nangguan hujan. Pan meureun lain deui beteung mah. Hujan mah hujan, kayak gemelak pare yo. Ayo beas mah panti kuari kudu meuli lah. Kumaha mamang daharna. Mang gawean di mana gitu mang? Di sana jam berapa gitu? Tah di dinya tah di cek batur Mas Butet teh nah. Yang kabel. Oh. Ayo reuna mah jam 5. Wis lah. Ngomong jelema tanya ho, mantap bener. Mang balik aing mandi ya, bau jasa poe awak. Jajong besi di dinya tangka isuk. Udah. Ngomong teparugu belon.